Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kumaha damang baraya sadayana. Dinten ayeuna teh cuaca nuju mendung gitu. Terusan sim kuring teu aya acara ka mana-mana. Kumargi cuaca kieu mah hoyongna teh kuleme di bumi. Komo atuh laos pisannya kulem di bumi seur mamen antos aya biaseur rawas gitu kerasa nikmatna hirup teh. Tapi kadang orang sok aya kumaha teh sok aya rada rasa teh enak mah tah kitu. Lamun misalkan urang teu digawe teu barang siar isuk-isuk teh. Tapi seseheuna mun kumbaheun meni numpuk kadang eta sok janten rasa teh enak gitu ka urang mah. Kumargi naon kadang anu di bumi mah geuning mah sok pacieuh sok alah hanya rasa meureunnan keur pernah teh kudu ada bisa bebantu mah gitunya kalau di bumi teh ngarah urangna salamet sapopoena itu henteu ngadangu itu ieu komo nepikeun ka teu di pangnyadiaankeun kopi mah hese mata kieu tah ka bapak-bapak nu aya di bumi khususna anu nuju nganggur daripada ayeuna seueur dicarioseun sareng pembojona tah mending genep sa abi we kieu piring sanes sieun abi teh da memang cek dina aturan agama mah ieu teh pada mulanana caro ge kedah kieu gitu. Tapi kumargi anu janten istri pada taatan dan suami panginten janten pada ngaranni yang kudu janten bojo nyai abi mah sareng bahan poe pangama pangna bilih daya cikopi sareng udurna we lah. Itu kumargi tos rada bade hujannya tong hilap ka bapak-bapak ka ibu-ibu ka ade-ade ka palawargi sadayana tong hilap subscribe sareng like nya video ieu engke ku abdi dipasihan sasajen.